Si petir eta aki-aki leuwih tembaknya. Aduh, bala euy. Iya si Agus teh, naon teh make tembak-tembak kitu segala sepak aki-aki naon teh sampeurkeun aku aing naon teh Agus teh. Aing nang top up dieun gang sladis deui. Kudu kumaha tuh aing euy. Aing rudet geus beak deui kieu mah euy. Kudu top up deui we mah aduh, makana duit pagawe ieu kapake aduh aing kudu kumaha nya euy. Aing euy bingung ya euy tuh. Si kakek euy kabeneran aing ka dieu. Euy, naon teh? Ka dieu lah ka dieu. Sangel. Ai sia keur naon? Angel. Aduh aing euy, naon? Ya modal, naku naon kitu? Main. Aduh, main naon sia teh? Biasa. Sia teh. Mangkani heuh duit ieu aing ti dunungan duit keur pagawe ku aing kapake. Nah, bahaya bisa main-main kitu mah insyaallah duit ka karyawan mah kabayar sia ti hajina geus moal dipercaya deui ku haji kitu mah sia. Atuh aing njem duit lah. Yah, eueuh aing mah keur kanu kitu mah komo. Wayahna teu ngadukung aing nganu kitu mah. Wayahna we atuh insyaallah sia bakal sagala beak sia imah oge beak. Main kitu patut mah. Najis nulungan kitu mah aing mah. Kabawa aing teu bawa teu ecreug aing nulungan kanu kitu. Duit lah lamun aing mah nginjemna keur meuli beas ayeuna keneh kakara keur kanu kitu mah aing teu pati ngadukung sabenerna mah aing mah. Aing kumaha tanggung jawab. Sabenerna teuing eta urusan mah bungan sia kaya permainan. Yo sia teh geus kolot cing eling. Cing nya ka anak sia di imah tuh. Heeh pan aing ku eta mah. Dipake kitu mah beak sia teh. Wayahna lah kayak. Wah aing teu pati ngadukung keur kanu kitu mah aing mah terus terang we. Naon main aduh sia duit sia lain sia duit ti haji geus keur kanu barayaran ka garawe sia rek kumaha ngagan wayahna we lah tulungan urang 200 gitu. Terus bila mana hasil tah mun 3 juta teh mah dibagi 2 gitu ku urang. Lamun hasil sia rek kumaha hasil jam-jam sekieu ayeuna. Mung urang teh hayang nulungan kanu kitu mah Gus jam sakieu sabaraha teh teu hayang ngan sia pikiran ta duit keur kanu gawe sia hasil lah ku urang mung moal hayang nulungan keur kanu kitu mah urang mah teu hayang kadang. Buru lah urang mah sia teh cing eling 200 na moal gede mah. Cing eling sia teh ieu. Bila mana teu hasil ayeuna duit nu 200, lamun teu kabalikeun deui ku urang nu 3 juta ayeuna 1,5 juta ewang. Heeh. Kopai HP urang cokot ku maneh. Mung komo kitu mah urang sarua jeung ngabajak maneh euy. Henteu urang ridho kitu. Ridho sia teh aing keur butuh. Da dina hate pasti kukulunuk sia mung. Aing ikhlas meureun aing keur mayar hutang mah kitu. Mung aing mah aya kepentingan teu hayang nulungan kanu kitu mah sorry we aing mah. Pokona sorry aing teu hayang nulungan kanu kitu mah. Aduh, aing keur mayar kanu gawe. Kadunungan urang geus mercayakeun. Cik atuh penonton, tulungan lah. Nginjem 200. Keur mayar ka ieu duh kanu gawe. Aduh, ting kudu kumaha nya eta bingung. Sia mah yang untung ku enteng dipercaya ku haji kalakuan sia nu teu ecreug. Da sia mah lain teu gede milik mah ngan dipake judi kieu mah insyaallah ka imah-imah bakal beak sia aing ngabejaan we teu beunang dielingan ku aing marasakeun pokona mah Agus jangka saminggu hek terus main sia bakal ngajual imah sia lila oge beak ke kolor-kolor sia bangun bina teu beunang dielingan kalah nginjem ka aing najis teuing nulungan keur kanu kitu mah aing mah teu pati hayang mun kamari beas ku aing dibere belegug sia. Ari sia kakek hirup-hirup aing duit aing make ikut campur kana urusan aing sia teu merenginya mah paduli teuing sia goblok kalau aku kulutus lain peperodin ka urusan sia aing mah ngelingan sia aing mah ngelingan kese supaya eling da wajar we ngelingan jelema mah supaya areling nu teu arecreug teh ulah kalakuan kitu wae permainan wae sia mah teu ecreug teuing kalakuan teh. Alhamdulillah ayeuna mah penul peteuy teh tuh lebeut ayeuna mah teh cara nu bulan kamari eueuhan pasti boga duit ayeuna mah lah. Gus sangke wes yo peteuy nu mana lin ieu keur cangan euy kade gerasa gedeung alhamdulillah euy tuh ke enon penulna euy kade naon ieu peteuy teh nu mana nya nu urang ieu mah tah ieu tanah urang emang nya tah ieu tanggal peteuy ngaromyongkan urang wayahna nu kade bagian urang. Nah, make bagian mana pan dina taneuh urang eta? Emang dina taneuh maneh pan itu ngaromyongna ka ditu. Berarti hak urang eta nu ka belah dieu mah. Lamun maneh hayang peteuy nu ka belah dinya, sok bayar nu sabelahna. Urang, nu sabelahna nu ka belah ditu. Moal bisa kudu dibayar, pokona ngaramyong ka tanah urang tah eta hak urang. Teu bisa. Moal bisa ke.
make jeung moal bisa. Teu bisa. Pokona taneuh dina urang. Memang ieu teh taneuh maneh. Heeh. Nya, Heeh. teu ngaganggu teu ngaku dari pelak-pelak maneh. Heeh. Tapi nu ngarobnyongna, oyahna ieu rek di alana ku urang. Lamun maneh hayang peuteuy nu kabelah ditu, Heeh. kop bayar ka urang 150.000. Nah, najis teuing ai kudu mayar mah. Pindah aturanna ge kitu, Gus. Teu bisa. Cik katanyakeun ku maneh. Teu bisa. Lamun ieu pelak maneh ngarombyong kana tanah batur wayana kudu keur batur eta teh. Nya kayang teh ulah diseretkeun ka dieu. Nu manehna. Engke teh eta ngarombyong bak katempo ku manehna gitu ngarombyong berarti ieu hak urang teh sadahan ieu ka dieu tah. Moal mah dibikeun ke moal. Moal deui ka. Belaan kumaha oge. Heuh sabada teuing sama dibikeun mah. Ku aing diragaji tangkalna ge ku aing mah. Ulah ancaman kitu ke. Lah ancaman kitu pokona mah da kudu pelang ngarti we cek urang oge memang Mangga bae lamun hayang peuteuy cek aing pego tah bayar. Najis teuing kun jeung meuli segala rupa. Da aing nikahna segede kieu teh lila. Heeh memang lila. Tengah modalan. Kan kudu maneh kudu ngarti. Oh ieu teh hieuman kana tanah batur. Berarti cek maneh teh oh ieu mah keuna bagian si kakek. Oh ieu kudu kitu maneh. Moal ke. Moal deui ka. Nikah ke oge. Moal deui ka. Moal di dua-dua moal. Sabada teuing aing mah kitu mah ku aing sia. Digoro aku aing mah eta ge nu sadahan ka dieu mah ku aing mah. Daripada ngahieuman karena tara aing papelakan teh kena ecreg. Teu balik sia mah. Rasakeun pokona mah ku aing mah digoro aku aing mah teu ditawe mah sia. Nah we nyebutkeun ek digoro, tingalikeun sia tangkal sausian abohna naon ku aing dibabad sia kakek. Keheulaan sia, Naon teh Agus? Sia teh ngancam-ngancam ka aing mah dibabad segala papelakan aing. Aing leuwih pinter Agus batan sia. Tengah peuting ku aing dibabadna ge aing mah deukeut ieu sia. Sia ona mah jauh kudu naik ojek itu ieu teh imahna ge. Dibabad ku aing hayu papaheula jeung aing sia. Dibabad ku aing sia na ge. naon sia kakek yang diadulin jeung aing sia ayeuna sok. Dagor ku aing sia tuman teuing